Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Walhamdulillahi haqqal hamdi al-munazzi 'anil naqaisi kulliha wa syukru lillahi subhanahu wa ta'ala al-ghafurul karim alladzi ma'a qulubi ibadihi muqarrabin akhibaihi bi nuril ma'rifati wa nuril imanil haqq hatta tamma bidzalika kamal yaqin wa tahaqqul iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jallallahu ta'ala awwala mawjudati wa mabda'a wa mada'a kauni kullihi wa afdala mahlukati ajmain wa nabi akhir zaman fala nabiyya ba'da wa bihi tatammam kamalatu ulumi syariati wa taqwa haqaiqu ulumil haqiqah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallim taslima katsira ilahi anta maqsudi wa ridha kama bi adili mahabbataka wa ma'rifataka wa adili ma qabada amamatu ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiy mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al-baiti kiram summa ila ahli silsilatil qadiriyah saban yang ma'asuri alayya wa jami'an turuki ususul ila hadrati sultani awliya ghazi a'zami qutbi alamin asyirina syallahu alaina qadallahu sirah wa sana sayyidina yang bagari wa sana sa'amanati bisa wa sana tasawwaq akali kusilwani wa ratu syekh makaram syahullah wa ibni Muhammad wa sana syekh Ahmad Syekh wa badan alifin wa sana syekh Muhammad wa masuk Allah syarahu wa usuli wa ruhi wa silati madin summa ila ma'ibin hadza kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasatu khamiyatu wasyarata. Hari ini wasiat ke-11. Apa cenah pika wasiat ke-11? Kun muti'al li'in dimati daulati wa qawani nadain wa kun baro bil walidani wa muti'al lil mu'allim wa qawani din ya. Jadi kedah taatkan aturan negara sama hukum agama. Oke, kudu bakti kalau jadi inung bapak, serta taat kalau jadi guru. Tadi wasiat ke-11. Berarti orang saya satu wasiat tunggu si kaji tinggal amal kenana. Lahiran negara wasiatnya berarti orang menjalankan jadi kewajiban gitu kan. Lah sampai orang diwasiatan, kurang kita dijalankan jadi dosa sangat nona kauran. I'lam anna ta'atu dawlati wa ta'atu diniyati ihtiram lil ilmati allati syara'ahu Allahu li hifdin nas wa tandini hayatihim. Pikayahakeun atau kudu kuningan ye taat ka nagara sarta taat kana agama teh ngalupakeun pangajian kana aturan-aturan atau penghargaan kana aturan-aturan anu tos ditetepkeun ku Allah. Ya, kita kaopat unsur ieu urang kudu naon kudu taat teh kahiji ka negara, kadua ka agama, katilu ka indung bapa, kaopat kana jadi guru. Ieu teh ngarupakeun aturan ti Allah nu geus ditetepkeun. Tujuan naon cenah ka asep pikeun ngajaga manusia sarta ngatur kahirupanana gitu. Negeskeun yen taat kapatuhan ka negara jeung ka agama teh lain dua hal anu papalimpang, tapi sepakat bisa agama dipisahkeun jeung negara. Mata anu urang aya
silakan kita ketuhanan yang Maha Esa. Banyak kesepakatan, itu bisa dipilah-pilah. Ayeuna urang justru ku ayana punten ku ayana urang partai-partai anu berdalih kana partai membawa kana agama siga anu ngadeukeutkeun kana agama. Loba oge dina jerona oknum-oknum anggota partainya makana ngabetulkeun antara agama jeung negara sehingga jadi kacau gitu. Partai-partai gitu kan. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun syariat jeung aturan teh lain pikeun ngahesekeun, lain pikeun ngaribetkeun, lain pikeun urang dititah salat, dititah ngaji, lain ngabebankeun ka urang lain. Tapi salaku rahmat ti Gusti Allah di agama teh, negara teh tidak ada bisa satu nanti loba ena negara anu anti Tuhan lain anti Tuhan. Tapi manehna boga pendirian sanajan manehna anu nanti anu animisme atau animisme teh hatina percaya kana ka pangeran teh ka Tuhan. Sebenarnya manehna mata animisme ge percaya kana Tuhan gitu. Ya. Nah cuman logikana henteu naon logikana henteu saluyung. Jeung naon? Jeung sakabeh anu aya dina diri urang ya. Jadi ieu teh naon? Untuk paling pak antara negara tidak aturanana segala rupana itu pasti kudu sarua jeung agama. Sabab agama anu ngajadikeun ayeuna negara gitu. Kalau suatu negara tidak mempunyai agama, maka dia akan lambat laun akan pecah, akan terjadi lenyap negara eta teh. Seringnya kejadian itu negara-negara teh ararulu sabab manehna teu boga agama, teu boga aturan agama ripuh. Contoh nawe urang teu taat kana aturan agama, tinggal jelema nu taat kana aturan agama, pasti manehna mau taat kana tilu unsur eta. Mau taat ka negara, mau taat kana naon, mau taat kana jadi inung bapa, mau taat kana jadi guru. Lamun manehna teu taat kana jadi teu taat ka agama. Itu betakun menaon pangsa abah merah putih gitu kan, kabinet merah putih. Nah ieu salah satu bentuk orang taat kanu jadi negara. Maka kan kalau di nanti dina pembukaan dina MC na kabinet merah putih gitu. Sabab naon ari negara mah konstitusi anu boga aturan anu mawa maslahat pikeun rakyatna ya. Lain kebedirina ngan loba oknum mana pejabat-pejabat negara bahwa nanti aturan eta teh hanya berlaku untuk yang punya uang saja. Anu itu mah sanksi nawe lain aturan itu. Ya alhamdulillah di negara urang mah henteu teh kitu, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Walaupun misalkan aya oknum-oknumna mudah-mudahan bisa diproses ke hukum gitu kan. Tah jadi eta teh agama teh anu ngabogaan aturan konstitusi anu mawa maslahat pikeun rakyatna sabenerna keur ngajalankeun fungsi agama dina ngajaga hirup kumbuh manusia atau hidup nafsi atau bermasyarakat jeung ngajaga tatanan sosial. Ieu luar biasa urangnya punya falsafah Pancasila dari Sabang sampai Merauke aya sabaraha suku di urang, oge aya sabaraha bahasa di negara urang, oge aya sabaraha agama di negara urang, tapi tetap akur alhamdulillah. Ya dulu pernah terjadi di Poso di mana itu mah hanya segelintir kerjaan-kerjaan oknum atau biasanya dibawa karena politik. Biasanya lamun politik panas apalagi ke pamimpin sok aya isu anu anyar. Jadi disebutnya itu pengalihan isu. Jadi supaya masyarakat itu fokus karena ieu pemerintah karena kerja pemerintah, tapi cenah fokus karena karamian. Misalkan contoh dulu misalkan terjadi korupsi besar-besaran di pemerintah. Maka supaya masyarakat itu fokus karena korupsi di pemerintahan, nyeunlah ada isu peperangan anu sabarama eta teh anggota-anggota ti negara keneh gitu. Ya, gimana cepikiran anu bodoh gitu kan. Manehna teh nyeun manehna teh nugaskeun saha wae atau mafia-mafiana pikeun nyeun kekacauan di daerah kitu teh. Nu paling panasna sering dibentrokeun agama jeung agama. Padahal anak dasarna mah tidak akan terjadi seperti itu. Lamun negara kertiis, negara damai mah aya isu kitu ya. Itu selama ngaliatnya misalkan contoh si Barate jadi presiden ya. Si Barate terkena kasus misalkan
misalkan aya isu kasus korupsi misalkan tambang atau minyak atau uang atau maka barat dengan sininya kekuasaan itu akan disalahgunakan. Inilah isu nanti isu politik misalkan aya di atau misalkan contoh nanti barat misalkan di nanti dikabarkan korupsi nanti ku si Ucup ari barama di partai A si Ucup di partai B, maka barat dengan kekuasaannya akan terus menabrak dengan kesalahan si partai B itu akan selalu terjadi siklus seperti itu ya di negara orang mantu di negara batur gitu. Mudah-mudahan di orang mantunya walaupun misalkan kejadian anak itu. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hei jamaah-jamaah anu iman pek taat ka Allah, taat ka Rasul jeung ka ulil amri. Ulil amri teh pamimpin negara di antara maneh gitu. Sanajan pemimpin orang lain muslim, tapi manehna kapilih ku mayoritas muslim di urang, maka urang kudu taat ya. Walaupun ayat dalil Al-Quran, orang misalkan ulah menjadikan pemimpin itu adalah kaum kafir gitu sih. Tapi andaikan misalkan eta manehna boga gelar dina KTP na Islam ti pagaweana munafik, nyata teh wilu Yahudi gitu. Nah, jadi kan dulu ada kasus ya seorang gubernur anu hebat gitu pemikiranna anu keras naon ditolak dengan dalih itu bukan muslim. Daripada pimpin kudu muslim tapi terbalik. Gitu. Ya kalau baken anu muslim anu lain ge, tapi kan anu manehna. Mata kurang di sisi ieu hatina ulil amri teh siapapun saja kan itu dipilihna ku mayoritas muslim. Berarti manehna kalau dipilih ku mayoritas muslim urang kudu taat gitu sanajan manehna Islam. Kalau pak urang ge nya anu statusna Islam bahkan dia mempunyai gelar keagamaan yang tinggi tapi kelakuanna kitu patut gitu kan. Anta pilih we anu non muslim tapi kelakuanna jujur ngan pemimpin mah terus nyaah ka masyarakatna terus misalkan berbuat adil bijaksana dibanding manehna punya gelar nanti gelar keagamaan tapi jahat. Sok pilih mana kalian? Lamun di antara itu non dina dalil surat Al-Maidah misalnya. Bukan kita menyalahi aturan di Allah, tapi sebenarnya loba zaman nu ngaku Islam tapi hakikatna di jero nama naon goiril magdubi alaihim waladhdallin. Magdub jeung dolin hatena ini loba kitu kan. Tadi dia urang nanti konsep tasawuf dibenerkeunana gitu. Kamaripatan di lamun manehna nyawa agama nyawa naon. Tapi naon konsep hakikatina ibadahna teh nyaho. Kasababara kementerian agama nu korupsi gitu. Pemerintah mesti korupsi Quran, korupsi haji, korupsi sapi, geus saparupa dina agama. Bahkan dina data sensus itu mah kementerian agama teh paling gede tanda-tanda korupsi nanti gitu dibanding dengan. Jadi orang teh kudu taat ka negara atau kauli amri didinya cek surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu atullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Pamimpin negara di antara maraneh kabeh nu artina di dieu teu peduli agama apapun tapi kudu adil. Jadi bukan menyalahkan itu Al-Quran pasti benar, cuma di dia anu di dia kudu muslim. Jadi pilih pemimpin anu muslim itu kudu benar-benar muslim hatena. Ulah gelarna unggul ya. Maksudna aja ieu aturan teh eta mate maslahah ammah kepentingan umum. Sanajan manehna lain Islam tapi manehna bisa ngajaga ketentraman untuk condong ke agama pribadina jadi kabeh ku manehna dirangkul. Nyata urusan pemimpin. Ya urang teh misalkan dina urang misalkan lakum dinukum waliya teh urang toleransi dina agama teh kan aya batasanana. Ulah milu karena sholat nama, sembahyang nama, tapi dalam dinamika sosial orang kudu condong, ulah condong ka salah siji agama nu urang menjadi pemimpin. Bokena orang Islam itu dibebela ku urang teh. Padahal itu dia punya hak dalam negarana, gitu kan? Kan urang mah negara Islam, tapi negara Pancasila, negara demokrasi. Dina Pancasila aya agama ketuhanan yang Maha Esa. Ta eta nu tara dipake ti pejabat-pejabat teh. Kurang ditunanu kahiji ku para penggagas eta Pancasila supaya ketika zaman geus percaya ke Allah ya percaya ka Tuhan yang Maha Esa maka dia bisa menjalankan sila anu kadua katilu kaopat kalima teu bisa diajelengan gitu. Tah ieu jadi naon kurang kudu ada terbuka pemikiran teh ulah sampaikeun bukan menyalahi bener itu Al-Qur'annya tapi dina konsekuensina urang geus aya kadina aya oknum-oknum anu ngajuangan agama demi kepentinganana nu eta mah lain pemimpin gitu mah gitu. Dulu kan ada ya gubernur itu bagus kan
tegas, korupsi babat, orang yang main curang di kedinasan dihantam habis. Nya alus oge lamun anu Islam gitu, bener-bener main Islam. Tapi kan kenyataan itu sababaraha generasi Islam tetep korupsi di aya-aya wae. Dinya itu kan sampai digulingkan, sampai diisukan, dijual lah apa bukan di ini kanlah ayat supaya tidak non, supaya jangan memilih pemimpin non, lain pemimpin non muslim di dinya lagi gitu kan. Ya, pemimpin kafir, anu kafir itu menolak karena bebenaran, ya. Maka cenah non tujuan ieu teh urang kudu taat ka agama jeung taat ka negara teh jang kepentingan umum, ngajaga keamanan sakan aya hukum rimba. Hukum rimba teh hukum leuweung itu siapa yang paling buas dia yang paling berkuasa. Dulu kan terjadi seperti itu hukum rimba itu. Itu hukum rimba. Maka naon urang kudu sing teh sing tarati nya. Ieu sing bisa ya hukum ulah terjadi hukum rimba. Urang kan aya hukum negara, aya hukum agama pake eta dina setiap kasus-kasus kesalahan. Baru maling gitu pika aya misalkan urang berkuasa jadi pangrajaan we pas kemarin anggota geng gitu mafia. Eta kan ngarugikeun jamaah anu teu boga. Oge naon? Oge ngajaga ngatur hak jeung kewajiban sangkan unggal jama meunang keadilan sedengkeun ayeuna mah hak loba ka jama naon ari kewajiban dijalankeun ku masyarakat leutik ari nanti ari hakna dicopot ku naon ku nanti ku para pejabat oknum itu kan masyarakat madu lapar masyarakat mah geuning ningali ieu harga naik tiba we ku kudu sungkul gitu bari jeung urang maksakeun boga pemcepuan teh cek anu ieu naikeun hargana teh udah kege masyarakat mah bakal adaptasi kege bakal meureun sorangan contoh misalkan harga bensin tina 4.000 ana jum gitu kan naik 200 perak kepan enggak itu bagi masyarakat mah atau dina kasus naon ketika masyarakat kesalahan sautik atau hukuman teh tapi ketika ka koruptor mah kalau menikah cara Cina atau misalkan cara Korea Utara korupsi cebet gitu kan miskinkan 7 turunan karena kena dikorupsi teh duit urang jajan pipa jalan ka warung harga bener apa harga produksi nama atau harga ciki asal nama di pabrik nama ngan 200 perak tapi aya pajak negara aya pajak ieu tah jalan-jalan anu dibangun urang teh lain duit maranina lain duit urang duit rakyat maka si urang sih bisa ngajaga kana jalan seolah-olah jalan teh siga nu maranehna gitu padahal mah rakyat anu mayarna tah sembako dibagi ke teh leuwih duit maranehna lain duit kalian jajan ieu aya pajakan urang meuli ieu aya pajakan eta di dinya dicopotna gitu kata urang kudu bisa ngajaga karena barang negara teh sabab barang urang lain barang presiden lain barang menteri lain eta barang anu rakyat gitu sakabehna ieu ja kudu sadar ngan ari tadi teh ari pemerintah mah nu boga konstitusi boga aturan ieu-na nya kan enak lobana gitu kan ya loba oknum anggota dewan tapi bukan mewakili rakyat padanya ge dewan perwakilan rakyat berarti ngawakilan pika ngawakilan barang ngawakilan kahaki ngawakilan kang Asep ngawakilan bapak tapi ternyata henteu ngawakilan keluargana itu diperkaya we keluargana padahal manehna dipilihna teh kurang ieu kasus nu kieu teh sampai detik ana kenapa ada si ketidakpercayaan kepada anggota dewan da karena itu gawena gitu kembali pada teuing gitu kan bisa nyerang itu dia realitana seperti itu urang maka cekek manehna sejahtera urang madu Gusti naon diurus di urangna gitu bahkan beberapa presiden itu akan membubarkan DPR itu berakhir dengan dikudeta itu kan seperti yang Aulia Agung itu kan Pak Gus Dur itu karomah walinya kan luar biasa nah itu kan langsung dikudeta gitu kan tapi dengan supinya gitu kan dia tidak membawa apapun dari negara ketika keluar dari istana hanya memakai kolor yang dibekal di rumah jas dengan kokting negara aing nyokot non barang rakyat eta konsep Gus Dur itu tadi ieu ke bayung kae mah cenah cakit harta dina meuli ini perjuangan manehna teu dicokot antepkeun dulu Bung Karno ya mau membubarkan itu berakhir dengan udah ieu salah sehingga coba kamarikan risu-risu ay sabaraha
Jadi ketika orang membahas karena masalah taat karena taat karena negara itu negara anu mana? Ya orang taat mah karena negara secara umum. Berpangat saabah lah bendera merah putihnya, selalu background merah putih, PCG kudu merah putih sajabana. Itu salah satu bentuk perwujudan orang taat karena negara cinta tanah air. Tongkat kudu di benderaan gitu kan. Ini salah satu iya. Ya tapi salah satu kaparduan ayeun sabab aya parentah dina Al-Qur'an. Ngan sabalikna ieu nu di isi pemerintahna sok tara mikir temolo. Bokena boga jabatan kakarak sabaraha bulan berjabat geus korupsi, duit ucup dikorupsi, duit Sibara dikorupsi. Ah henteu pada urang mah heuh lamun kalian jajan pajakan tuh. Mana pajak beli pakaian minum kalian tuh bayar pajak ya. Itulah disangka orang teu udunan karena teh ulah disangka orang teu udunan cebarah teh urang teu boga duit banyak korupsi jutaan teu pandit urang dikumpulkeun tina rakyat teh disabang sampai Merauke gitu jajan cai minuman gitu kan pajakan eta teh ya. Nah itu kan kudu terbuka mata kumaha ajigisan kana koruptor gitu teh. Sama non harakiat manengan duitna hese barjeng korek-korek cok aya isu eueuh sore mah mangeunal di dahar. Bahkan kamari kan misalkan aya program MBGU bersyukur hebat ya program itu. Ya loba aya deui dina oknumna di jerona gitulah geus jadi sunatullah. Dina ketika aya jalan anu bener sok aya anu nyalahkeun gitu geus aya ieu. Tah jadi oke, nu katiluna ngajaga stabilitasan kan ibadah jeung neangan pangupa jiwa. Itu bisa lumangsung kana tenang. Andaikan kita tidak ada negara dan agama, geus pasti we nu kuat-kuat jelema. Kumaha sigana teh loba anu tertiwaan anu tertindas mah awewe loba tertindas mah. Di zaman baheula tuh zaman sebelum ada revolusi ya. Sebelum ada Islam datang kemudian kan awet itu paling tertindas. Tinggal di kafir Quraisy kan. Awet teh saminahna we dipake dina naon teh bahkan teh di kuburan anak awet teh hirup-hirup di ruang koropes. Itu paling banyak tertindas kaum wanita itu justru dengan lahirnya Islam maka kaum wanita itu menjadi punya emansipasi ya. Jadi seperti R.A. Kartini gitu kan. Itu Islam bahwa itu salah satu wanita soleha yang taat itu. R.A. Kartini itu ibu aja R.A. Kartini itu siapa lagi? Dewi Sartika itu lupa ya. Itu pahlawan jika itu cut jadiin nggak ada cut warni jadiin ayah gitu kan. Jadi mulai kita generasi Islam kali kudu nanti kudu terbuka mata kan orang kudu satik umur sagede-gede ningali wawasan. Si urang nyawa eta duit urang nu dicokot kitu ku si goblok teh. Si koruptor, duit urang pada teh. Namun kalian beli motor, beli bensin, eta teh eueuh pajakan aya pajakan negara. Abg aya pajakan. Kumanehna kalawan di daharan, jadi ngabeurkeun keluargana, pake jalan-jalan, beli tas jeung pamajikanana, beli mobil jeung anakna, beli nanaonna. Si kutu kupret pan gitu. Balasan di dunia moal naon tapi ge balasan di akhirat. Tapi lamun teu kitu negara muarab me kudu we ari anu teh kudu we ari lalakon mah kudu aya jahatna supaya mode urang ngaji kudu anu nentangna. Sabab urang aya dina jalan bebeneran kudu aya musuhna, ta musuh urang teh nyata kan dibudakeun ka ambunya ge musuhna setan. Aduh ini sanu nyata. Urang awal nyiptakeun musuh supaya urang menjadi pemenang. Mata langsung eleh nya. Imak kalian kalau eleh ulah bakal semakin galak gitu karena pengajian orang semakin ekstrim gitu sakuduna. Ulah sampaikan orang jadi modal gitu kan. Kayu-kayu itu jadi apa nih sudah FSPR ini gitu mah. FSPR gitu kan boga muyung teu boga siih gitu lah. Urang Islam urang boga kakuatan nu maha tunggal, kakuatan nu hebat nyata Allah. Juk mah boga dekeng naon ge aing boga Allah gitu we. Tah hikmahna teh tadi teh nalika hakikatina naon tina kataatan agama jeung negara teh nyata nalika urang taat kana aturan lalu lintas mejeun sampah kana tempatna mayar pajak hakikatna urang keur ngahargaan tatanan anu diciptakeun ku Allah ku jalan perantara manusia pemimpin teh taat ka negara merupakan bentuk ekspresi tina taat ka Allah dina urusan dunia mata direnengkeun taat ka Allah taat ka Rasul taat ka ulil amri dan dina suatna kudu ngarangke itu dan ya.
orang taat, orang maring kan hirup kan, ya. Tapi orang melakukan pelanggaran aturan di lalu lintas, orang tuh pakai helm, setilak-tilak polisi, gitu kan. Padahal polisi teh si aing pakai helm teh gara-gara aing atuh. Ulah kan selolobana ayeuna jelema make helm teh ku gara-gara manehna sieun ku polisi pada make helm teh jang kaselamatan dirina. Da sira urang teh nate sira urang jeung aspal teu asa mana? Teu asa aspal. Loba nu lamun teu make helm labu bejat sira kan fatal gitu kan. Pakai helm gitu kan lain jang gengsi tapi urang taat karena aturan itu ta ieu. Paloba ayeuna urang misalkeun make ieu wae polisi ieu mah ibu mah ibu itu ya, kalau kemana itu harus pakai helm, walaupun tidak ke parkiran, udah pakai helm mah ibu. Kadang-kadang seperti itu, ayeuna misalkan malam nanti kadang-kadang sabab helmnya jarang ada gitu kan, ayeuna mah kepaksa. Gitu. Nah, hikmah dina kataatan, sabab hikmah nu bakal karasa, nalika urang taat kana aturan agama jeung nagara, hiji hirup tentrem ayeuna, hirup jadi tertib, eueuh rasa was-was, coba tingali kalian. Di negara-negara anu kriminal tinggi nengnya nu perjudian atau narkoba mafia lamun kaluar saeutik teh urang teh tengah penting jam 8 teh geus aya nu nyulik aya nu imayan wah perjudian merajalela mafia geng-geng wah geus teu parupa mode urang kieu geuning urang ka jalan teh jam 8 penting ada keung bisa aya genggong itu kan luar pisan aduh ya Allah ya Rabbi. Coba orang taat kan ada aman, itu bukan rasa was-was, tentrem, kan ngeunah bisa ngaji, bisa sekolah dengan aman di negara batu manu perang bogor sekolah. Jangan baheula ge negara urang kitu keur dijajah, rek kaluar ti imah, aya kadenge sora serinu buburu abu carumput kana liang-liang. Itu kan jauh ti mimiti zaman penjajahan kolonial Inka Jepang gitu kan terus oge naon gerombolan karunya masyarakat teh ayeuna geus dinikmatina ka dijajah kunon rakyat sorangan tak kalian tara daek diajar kalian tara daek sakola tara daek ngaji sarua itu teh menjadi penjajah bagi negerinya sendiri gitu. Naon penjajah ningkatkeun kabodohan ningkatkeun kabodohan teh lamun generasi muda geus baru misalkeun contoh ucup ngajak baturan teu sakola kabeh teu sakola eta sodok jeung ngadidik kabodohan ka akhirna rek kumaha generasi negara urang generasi Islam urang contohna Islam semakin merosotkan Islam loba Islam di Indonesia tapi kalakuan teu beda jauh gitu kan. Maka naon kejadianana dan misalkan anu ngelakukan hukum anu ngelanggar hukum lolobana Islam anu ieu ngelakukan lolobana Islam lain ku sabab mayoritas Islam lain tapi ku sabab kaislamanana teu dipake gitu dak perinu penjara kabeh Islam nyan ono anu non muslim mah di luar opatan gitu kan jadi kadang-kadang suka seuri. Jadi muka duana berkah. Lamun urang taat ka agama jeung nagara, maka harta jeung tanaga anu dikaluarkeun pikeun nagara bakal jadi ladang pahala. Ieu model kalian jajan teh ulah diniatkeun rek minuhan beuteung coba. Belajar kalian untuk diitikadkeun sedekah. Kayak jajan, ya Allah abdi bade jajan. Da kalawan niat abdi sedekah karena Allah taala. Langsung ditawar kecuali mana hargana urang teh geus hargana teh 2.000 cung mana hargana teh 10.000 da urang teh menawar di luar harga pasaran harga ecer harga hete eceran tertinggi nyawa di ditawar ai misalkan harga ieu mah ulah ieu sabaraha ciki ieu sabaraha sakilona 6.000 umum 6.000 teh cukup teh amuh 2.000 pedit teh gitu mah pula nya mangga mah hatur nuhun ternyata leuwih teh jang sedekah itu keuntungan pedagang 300 400 perak 1000 perak teh berguna bagi dirinya kahiji jang ngahirupan inna teh anak pamajikanna jang sakola jang ngajina. Jadi ulah teh mun ketika rek jajan teh ulah sok karena niat urang hayang warog, hayang niat ke urang karena sedekah sing loba jajan tapi niatkeun sedekah. Maka moal beak duitna. Tulus saya aya lamun niatna sedekah. Lamun urang niatna karena urang hayang butuh warog atau hayang karena ngeunahna barang nahan, yakin moal balik deui duit urang teh moal. Niatna mau sedekah kuncina niatna sedekah. Ek meuli itu Mang saya ulah kieu, Mang abdi rek sedekah baso lain. Gitu, beri memang biasa saya misalkan harga 10.000 ada keuntungan dia 2.000 teh pikeun maraban anak pamajikan anak itu yang ulah sekolah ieu nawar gitu kan kecuali manehna di luar nala terus oge naon cenah
kamekaran negara bakal gancang maju mun rakyatnya disiplin. Nah ieu kadang-kadang urang sok salah nyalahkeun tadi teh akan aya salah. Lamun urang misalkeun lamun salah sijina urang loba teuing kamustikan, maka ku Allah bakal dikirim pemimpin anu teu adil. Eta efekna. Jadi ketika pemimpin orang gitu, mata ulah lain. Mata kan orang tuh arek milih teh, arek milih anggota, arek dimimiti wali kota, bupati, gubernur sampaikan ke presiden, ulah kasogoku duit 100-200. Komo gocap ulah, ya. Sababna jam eta 5 tahunan dihirup urang di dinya. Haras kurang dipilih demi duit gitu kan, duit teh sapira, ku sakali jajan baso GBA, maya teh teu adil pan rugi urang hese 5 tahun kudu nungguan deui. Sesuai dengan naluri urang baca rek milih track recordna. Oh iya kumaha ieu wali kota itu hiji kan agamana taat gitu, dua tingali misalkan kana teh ke masyarakat sekitarna, kadu katilu ilmuna kan ya, kaopat kumaha adabna tingalikeun urang kada kurang pilih kan anu loba mah geus hanas geus milih aduh aing mah euy kieu padahal manehna anu milih maka naon lamun manusia geus teu paduli ya kana aturan agama jeung nagara bakal timbul karusakan atau pasar chaos kekacauan kan seperti negara-negara di negara-negara deungeun pan polisi teh si jarupa si payahan jeung penjahat teh gitu bahkan anu menguasai teh kelompok kriminal gitu polisi teh tanpa daya jeung upaya gitu kan eleh urang mah alhamdulillah teu kitu mudah-mudahan negara urang mah aman gitu kan. Mata keamanan eta kudu aya zaman nu loba zikir negara. Terus lalu eta tadi teh hukum rimba bakal terjadi, hukum jalan bakal terjadi, sanu kuat eta nu meunang sanu beungar bakal jadi penguasa. Nu katiluna urang lamun akibat teu taat bakal leungit rasa aman. Jama bakal sieun kaluar ti imah atuh rek usaha ge sararieu. Oke loba teuing madaratna. Contoh, mun teu taat aturan kesehatan penyakit bakal nekap. Mun teu taat kana aturan lingkungan bakal aya cabal gitu ya. Bari anak urang mah teu kanyaho usaha sabi cenah sampah kasusukan. Eta teh soal jeung dolim ka diri sorangan dolim ka batur. Nunggu jadi banjir dan mana walaupun kami dengan sakeresek terjadi banjir misalkan dihandap urang teh bagian dosa nah hidup itu dihandap teh anu maot 10 urang maka urang 10 urang anu maot eta teh urang teh bagian dosa teh padahal kami memang itu bisa menyebabkan banjir sekurang mah nggak sakeresek tapi sakeresek ketika numpuk di hiji curug atau jinon numpuk sakeresek di urang kebawa dolimna itu mata urang sehati micin sampah di jalan kada sih hati-hati ya sebab urang mah geus diatur geus dihias ku kehidupan Islam sing api sing nanaon ya da kabersihan teh lain jam batu jeung diri di urang lamun lingkungan urang geunah aman tentrem hirup teh geunah moal aya loba kasieu teu di dinya hungkul di akhirat bakal ditanya ngeunaan tanggung jawab urang tah eta jadi dosana selaku warga negara jeung hambana Allah wa ta'atu walidaini tariqu ila barakati wa huda ari bakti kanu jadi indung bapa teh ngarupakeun jalan keberkahan sarta pituduh hidayah hidup di dunia gitu kama ana ihtiramil murabbi wa muallim tari bakti kanu jadi guru mata kanu jadi guru muallim jeung murabbi teh jeung syekh itu kan eta ngarupakeun sababun liktisabil al ilmi wa hikmah jadi nanti kabogaan teh ilmu jeung hikmah ieu teh negaskeun yen kasuksesan hiji jamaah bae di dunia bae di akhirat gumantung kana sikepna kadua golongan indung jeung anu jadi guru gitu matakan tong pincang teu bapa ge kitu tongkat ge aya 3 gitu kan suku nabi meh bisa manjeur maka bakti kasepuh merupakan kunci kabukana panto dunia ya hirupna karahayuan darajatna boga tapi hormat ka guru merupakan kunci keberkahan panto akhirat pemahaman gitu ari kolot mah urang ngawarkeun jasad urang sampai kana liang kubur nganterkeun sampai dinya ari guru mah di dunia ka akhirat gitu. Nah, so Allah Subhanahu wa taala dina Al-Isra 23 wa qad rabbuka illa ta'budu illa yahwa bilaidi ihsana jeung pangeran anjeun geus marentahkeun sakan anjeun ulah nyembah salian ti Allah sarta kudu nyieun kahadian ka ibu rama kalayan sahadi hadena da itu parentah ti Allah
tapi sampai mina urang kudu naon heula, kudu urang takwa heula ka Gusti Allah. Itu maka Rasulullah SAW di hadisna si saja manu henteu ngamuyakeun ka jamaah ka kasepuh atau syekh gitu kan, henteu mikanya akan ulawi ngora satah henteu mika teh kan henteu mika mikeun kana hak-hakna guru, maka manehna itu golongan kami cek Rasul. Ya. Karena yang mau lupanya ka guru teh ya Allah dorakan teh asa teu karasa urang teh pada teh geus jadi hakna, maka cek Rasul nu kitu mah golongan kami. Atau urang teh kudu hati-hati ya. Maka hakikatna kumaha nyaeta bentuk syukur urang ka Allah teh nyata dengan wasilah menjadi indung bapa jeung menjadi guru. Hakikat hormat ka guru teh warisatul anbiya, pewarisna para nabi. Hormat ka guru hakikat nyata urang teh urang hormat kana warisna nabi nyata cahaya ilmu. Jadi lamun urang nya lamun taat atau hormat mun taat ka ibu rama urang hirup bakal berkah, gampang rezeki, turunan bakal ngabakti ka urang. Bae kan loba ieu mah budak teh belenggu ka kolot teh da baheula kolot teh belenggu kana jadi kolotna aja supaya hukum karma eta. Oke lah urang misalkeun teu kitu urang mah meunang ridho Allah. Lamun urang teu taat ka guru, urang mah boga ilmu nu manfaat sanyaja urang misalkeun contoh nu paling penting ilmu agama. Kalian pinter di sakolana. Ketika kalian doraka kamu jadi guru di bidang rohani atau agama, maka berkah, mau berlaku itu. Bahkan semakin adigung gitu kan, anak-anak. Jadi ilmu ngan saukur jadi hafalan atau jadi penghias diri gitu kan. Tapi leungit kawibaan dirina, leungit penghormatan dirina. Jadi aya paribasa al-adabu fauqa ilmi adab teh, ilmu adab teh salureun ilmu nu lainna. Loba jalma pinter tapi hirupna teu tenang kusabab kurang adab kana jadi kolotna. Loba oge jalma anu IQ-na biasa wae tapi kusabab taat kana jadi guruna, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Itu banyaknya sejarah-sejarah Islam. Jadi bakti kasepuh teh jalan berkah beunghar ku katenangan, sedangkan hormat ka guru teh jalan cahaya. Dua hal ieu ngarupakeun pondasi utama karakter manusia anu mulia. Al-abdul haqqu yuwazinu bainal irtijami bil qawanina kharibiyati wa ruhaniyati dariyati. Fala yaqulu an wajibatihi dunyawiyati wa la yab'a an taatihi lillah. Hamba anu saestunya eta anu tiasa nyiimbankeun antara kewajiban kana aturan lahiriah ka indung bapa jeung ruhaniyah kan jadi guru sehingga manehna henteu mapohokeun kana kewajiban dunia oge henteu poho kana kataatan kana jadi guru eta berarti taat ka Allah duanana fi syiri dina irusia manusia ngahijikeun antara sikap disiplin dina hirup kumbuh di masyarakat sareng kaluhuran rohani sehingga maneh jadi tenang sata emutanana jadi lempeng sata agama teh sagala amal pada belana bakal ngahasilkeun kasolehan baik di dunia atau di akhirat. Jadi ya dotkeun di kan urang aya Al-Baqarah 201 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta teh keseimbangan ya. Keseimbangan teh naon sebenarnya ya. Tawazun teh keseimbangan antara lahiriah jeung batiniah ya. Ulah sampaikan urang menghormat dan kitu kalian ketika matakan kuno bapak ketika pangsa abah daya buburu ngenuki kanuna supaya ditunjuk ka urang ulah sampaikan waktu lepas teu boga tokat-tokat acan tadi teh urang hirup di alam dunia teh poe ya ieu teh siga bener atau kegelisahan hati aya pilihan anu duanana teh cukup teh mata kabingungkeun bebeja ka guru mah mere ieu pewi geus beres kitu. Itu seperti contoh acara kamari gitu kan, wah dikasih pilihan macam-macam bebeja ka pangsa abah coba pilih we soal jenuran tenang hidup beres gitu. Jadi aya sababaraha bagian yang karena kalian mau persiapan manakib ya orang ceritakan kholatu wasiahna. Jadi ringkesan wasiatna sing saja manu taat ka nagara sarta ka agama maka manehna bakal meunang keamanan sarta ka istiqomahan wa man atal mawalidaiti nalu barakati wa rahmah wa man ata amalinu wa muridu asala ala ilmi wa hidayah sing saja manu ngajengan hormat ka ibu ramana maka anjeunna bakal meunang kaberkahan sarta rahmat jeung sing saja manu taat ka guru sarta pangadikna maka anjeunna bakal kenging ilmu jeung hidayah. Jadi baroya teh kieu nya gitu Bapak ti guru
Bapak itu misalkan buka badan itu disebutnya non tadi teh murabi. Ibu gak kalian kewajiban kudu taat ka guru oge dutut kamu robi na pembantuna maka jenengan bakal kenging ilmu sareng hidayah. Wassalamatu ala kulli salamatin fi jami' taat wa itram min tahta taatillah. Ari kasalamatan anu sampurna teh nyata kudu ngahijikeun antara taat dina perkara dunia oge taat dina perkara akhirat. Artina agama jeung negara kolot jeung guru. Ai kolot mah nyandingan kana negara namun agama nyandingan kana jadi guru dunia akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.